Raksa Art Production. Arjuna di setengahing marga patepang-patepung lawung serang luras Semar Badranaya. Ai jang, Hayu buru-buru itu geura itu dunungan urang juragan Arjuna. Raksa Art Production. syukur bagja kamayangan Semar. Sampean patepang-patepung lawung jengkula di ieu tempat. Ai ngeran, juragan abdi sumangga ieu jisim abdi lurat Semar Badranaya nu Kurang ajar. Sampean jalma nu geus ngaruksak ngaran kaula. biadab Badranaya. Beuh, agan juragan abdi. Naon nu janten margi nu wis sagera paduka nyiksa ka abdi nu. Entong kudu make loba catur. Dikamanakeun pusaka Kemang Cangkok Wijaya Kesuma jeung ceuk saha pamajikan kaula gering. Lamun kitu carana bohong sampean rek satia ka Arjuna. Sampean rek satia ka kulawarga kula tapi buktina kabeh palsu nu helas eueuh hartina. Semar Badranaya tanggung jawab sampean dina waktu ieu. Utamana ka diri kaula ku dijual nang ngaran kaula. Akon-akon sampean nginjem pusaka di titah ku kula. Kurang ajar Semar. Biadab sampean. Gamparan juragan abdi tepisan-pisan jisim abdi mah tepisan-pisan. Bujeng-bujeng ku sipating ngajual atanapi nganggo jenengan sarira paduka dalem. Dedeuh teuing ngeran juragan abdi. Muga gamparan sing atos-atos dina ieu perkawis bok bilih. Aya jalma nu rek naruksak komara wibawa salira paduka dalem gamparan juragan abdi nu. Semar Badranaya tenginjem ceuli tenginjem panon ngadenge kula sorangan ti Raka Betara Kresna. Yen Raka Betara Kresna teges kadatangan ku sampean kalayan ngabejakeun jeung prameswari kaula Subadra teu damang wales jeung dumasar kana hal eta wani-wani sampean nginjem Kemang Cangkok Wijaya Kesuma tapi dititah ku kaula pan kula teh aproke kakarak jeung sampean nganung harti sampean teh ngabogan sifat kurang ajar Semar. Gampara Barang Arjuna nuju nyiksa ngaya-ngaya lurah Semar Badranaya. Silokane nginang durung abangan ludah durung tumiba sapratanipun. Sasumping Raden Gatut Kaca kairing sabda wardaya dateng harta. Aman. Apun tenan kasuhun jembar hampura nu diteda. Wirehing dina denget ieu paman katinggalina ku putra nu nyiksa wa Semar Badranaya. Naon anu janten marga paman? Gatut Kaca perlu sampean nyaho. Yen Semar geus ngajual ngaruksak ngaran kaula. Majar teh bibi sampean Subadra gering payah. Wani-wani Semar nginjem Kemang Cangkok Wijaya Kesumah majar teh keur tumal. Kalayan Semar ngabogaan karep diparentah ku kula. Kitu akon-akona Semar nyiar kauntungan. Gesan pribadina tapi ngaruksak komara wibawa pangaruh deungeun. Dumasar kana hal eta panyiksa ti kaula tumiba kana dirina. Nun. Paman Semenrai panjenengan putra panjenengan. Mugi ngahapunten dina denget ieu. Gugupna putra Cumarios ari margi ngaros kaget ku lampa paman. Upami paman nuduh ka wa Semar Badranaya kitu lagu alieu jaya. Putra saksi mati ari margi. Nalika putra ngawang-ngawang ngaronda nagara lumampa ing kegandawiyati andi ngalieun nagari. Putra parantos tepang patepung lawung sareng hiji ponggawa anu ngagonaun iktikad dugi kalebatinya. Dumasar kana hal eta. Bawiraos emutan putra panjenengan sanes wa Semar Badranaya nu lampa kitu. Putra gaduh saksi, Sadria, kadieu sampean. Mangga kersana sabda wardaya dateng harasa hingat mangunan ira. Dedeuh Semar. Nasib teh goreng kacida.
ku batu rek diala nyawa dicabut umur, kunulian rek diala nyawa dipodaran. Nah, kudunungan anu sakuduna jadi panyalindungan. Kalah kadika kaya disiksa raga, bet goreng nasib teh semua. Kan ku soal nasib sampean meurenggeus aya titis tulis bagja dirina kitunya kan nya. Tapi iya Arjuna. Kawas lain adipati nu sugih ku pangarti barjeng murid hiji resi. Kawas lain satria nu loba pangabisa jeung loba diajar di pandita. Cing atuh gunakeun ilmu teh. Ulah tungtungna tinakan sampean asup kana paribasa ngalajur nafsu ngumar amarah sakap ingsun paribasana. Satria, saha sampean? Oh, perlu sampean terang yen kaula teh sabda wardaya Ki Arjuna. Naon sabab cumarita nepi kalebah dinya? Lamun Gatut Kaca nyaritakeun yen ngajadi saksi mati dina ieu masalah, jujurna bener Lurah Semar Badranaya mun sokomo ari kula mah danu pangheulana. Patepang-patepung laung jeung makhluk anu model kitu anu ngabogaan itikat rek ngalan nyawa Semar, rek ngalan nyawa Gatut Kaca, rek nyokot prameswari sampean pribadi. Jadi mulai manusia anu nyaho ibarat kaula pribadi ngandua jeung Gatut Kaca. Sing eling atuh. Keun, ieu masalah kaula anu bakal mermanakeun. Anu penting kaula mihape Lurah Semar Badranaya. Bared kulitna, buukna salemar, amekanana sadangu, getina satetes, ragrag tumiba ing lemah, hampura kaula. Lamun dina waktu eta, kula boga rasa teung-teungeunnan sampean. Lamun ieu nagara Andika dijadikeun lautan api ku kaula. Semar ditinggalkan ku kaula, kula rek neangan Kemang Cangkok ku Jaya Kesumahnya. Buktikeun. Temogeun kasadian sampean ka Arjuna. Ulah lancalin ji ulah ini. Arjuna, di HP kaula Semar. Menta tempo kula sajam. Anu yakin Kemang Cangkok ku Jaya Kesumah, ayeuna dampal dengan sampean pribadi. Mangga kerstana kabat lumampahna atuh ieu satria penandita. Lampahna satria penandita sabda wardaya. Mangga urang kocapkeun Sri Nalendra Praja Negara Sindu Bumi Prabu Sindurasa lengahing sitinggil sineba wonten hingkang pati Sindupati. Apati calik teh. Ini gawe
Kula teh ngarasa bagja, kula teh ngarasa sugemakna janawannya tumiba ka diri kula ayeuna. Kabagjaan napati moal aya babaninganana ari sabab kebanget cangkok wijaya kasumangas katibana ku diri cuma sorangan. Pati Nun Gusti. hati-hati Ayeuna inti walti kudu urang ngalaksanakeun. ngalan nyawana hiji si Gatut Kaca dua Lurah Semar Badranaya. oge ulah poho opat Prameswari anu wajib dibebana. Danget tiap di Gusti Moal bade ngijing sila bengkok sinema kastari rapaduka dal. Bujeng sifat laras adalah duka mati ngiringan kaula anu lir pendek barang nuju raos ngandika nyatana atuh ih Sri Nalendra Praja Negara Sindu Bumi. silokan nenginang durung abang ang ludah durung tumiba sabrap tanepun Kasurak dene wong pamagarsari. Aladria dayu daya saking pun ya Aladria satria penandita datang arsa lumampa batur tangu ulah kaget yopong Gawa kula dateng arsa ing panganan sampean. pati kawas-kawas budak nu bareto nu kungsi kapanggih purus leungeuna teh ati Timbal. rek naon sampean karyo satria ayeuna mah ulah rek nyoba-nyobaan di kakumawa ni ka diri kaula da pugu kaula teh geus ngabogaan hiji pusaka ampuh kembang cangkok Wijaya Kasuma anu moal bisa kenalara diri kaula la 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 Iyo lamun sampai naik kumawani mun sokomo di nagara kula sorangan sarwajeng men tadi anterkeun ka neraka. aduh alayo sesatria tong make lobat catur hepong gawe lamun nyata sampean lalaki biji di langit lanang kaluar ti jero jagat urang adut luampar tiga dadar patertan pantara pasrahkeun pusaka ampuh Iyo najan aja muarek di pasret patih kapung waktu Saat Production. nang ngecunuk kana waktu nitih kana wancit tumiba kana uga tara aya manusia di alam dunia nu mulyanya salawas nanajan gagah rongkah loba pangawasa datu langgeng hirup manusia mun sokomo dibarengan ku teh kada hasud kasasama manusia di alam dunia mangga ieu kersana Praja Negara Sinubumi Prabu Sinurasa lan Pati Senopati sami-sami pulih ka jati sami-sami pulang ke asal. leungit 72 ponggawa janggelek maliwarna dadia Praja Negara Jagat Suralaya yang utepati Jagatnata kalayan kabayan dewa saparantosna ieu ponggawa keuna ku pusakana atampi keuna ku pangawasana sabda wardaya Ambe beh nama kanja kayak gitu kulan
anu hasu jail kaniaya erin pinastren teh geuning nyata ieu manusia di jagat Suralaya cinek yang otepati jagat nata Google teuing cecep teuing ka Semar karunya Arjuna Lansri Betara Kresna ulah kaget yo pusaka sampe geus aya dina damparangan kaula pribadi mangaya kersana satria penan kita sabda wardaya sampun dumugi dateng arsa hingga pangkonan atunya tanah Arjuna putra panengapana anu kasonong di salabeting kedaton Madukara mangga kersangan dika Arjuna bopo mas kumaha satria pinantita Arjuna naon anu dipambriku sampean kemang cangkok kue jaya kasumah nyata geus aya tah ieu dina dampaleungeun kaula tapi perlu dikanyahokeun ya pusaka teh meunang hese malah nepi karek sosoroh kojor paribasana rek ngajual nyawa tur dibeli ku pati atuh ayeuna mati-mati ya pusaka dipasrahkeun ka sampean oge kula teh lain hayang menta diburuhan ku harta lain hayang menta diburuhan ku bana tapi menta diburuhan ku sifat satria andika pribadi ngandung arti menang hese menang capek menang pusing menang rungsing lain ucap tang hatur nuhun tapi anu penting beli di kupati penta di kunyawa kurang ajar lamun kitu mah carana sampean teh sarua jeung nangtang yuda ka diri kaula syukur Arjuna lamun nyata sampean ngamalum kada naon nu dipamrih ku diri kaula ieu tarung teh sabaraha taun perang sabaraha bulan urang ogol begalan pati cepeng sabuk bilang tatut jadar pater tantan tragona yuda ing medan danalaga mangga kersana ieu Arjuna ogol begalan pati lan satria pinantita pinuhku kahanjakalan keur dirina Arjuna katingali dina pasemon hirupna ari maraga nu jadi lantaran ogol begalan pati nak di medan danalaga Arjuna putra panengapana wakasor kusatria ya pinandita lawan bingung teu mangitungtung mana susah taya sudana Arjuna mangga kersana Arjuna ngandika saumur hirup nyunyuhun hulu kakarat manggihan musuh anu pamu kakarat manggihan lawan kakang Raka Betara irai pancenengan nyun ke senjata pitulungkan Yai masa jaga kunaon Yai bahaya tiwas rai teka tiwas kumaha Yai aya hiji satria nu bade ngalak nyawa rai pribadi anu parantos ngahasilkeun kemang cangkok wajaya kesumah nanging kedah dibeli ku pati rai utamina pati ingkang oh cuman tak kata manusia kan akan nu ngaladenan nih mas ulah sapir naon moal sapir kadigjayan jeung ulah sambat kaniaya satria ongok kaulah Sri Betara Kresna nanging bareng ieu Sri Nalendra Praja Dwarawati bade majeng ka medan perang sasompengna Lurah Semar Badranaya ke heula anan gambaran juragan Arjuna
ngeran moal kiat nun salira paduka dedeh teuing juragan abdi juragan Arjuna nepi ka pamonten gara reuneuh pinuh kamelang abdi teh gamparan pinuh kamelang Kakang Semar abdi nun abdi cager kan pangesto ampura kula Kakang Semar telepat agan mung abdi nu lepat da cacakan upami jisim abdi aya mah di karaton moal kajantenan model kitu gamparan Balangan sadayana ieu. balanga jisim abdi nu lepat bagamparan juragan abdi nya hampura sawang sula ieu mah sawios satria mah bagian abdi lajeng bae Lurah Semar Batranaya cedoknya mah kasatria penatnya sabda wardaya barang disembah ku Lurah Semar Batranaya leungit wujud satria jang gelek malih warna dan dia jimat layang jamus Kalimasada. Ay itu geuning Gusti Dharma Kesuma Sumpingeran engal-engalanun. Kakang Semar abdi gamparan leungiteun pusaka. Iya nun. Bahaya kan bahaya itu janten bahaya da ngerti mah gamparan juragan abdi mangga da salira nu kagungan ngaturkeun nuhun ka sadaya Kyai Prabu kula Raka Betara teu sangka Yai hampir akan jadi korban ku Kemang no korban ku jimat layang jamus Kalimasada jeung korban ku Kemang Cangkok Wijaya Kesuma Dedek nya Kakang Semar timbalan ngeran juragan abdi waktosna nu parantos tumiba kembang penitik sedang mekar sedebaran sari tutup lawang sigodaga